Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Karmila akan menceritakan cerita yang berjudul Si Bule dan Paijo. Hiji waktu si Bule nuju jalan-jalan milarian toko Mariboro di Jogja anu teu kapendak wae. Akhirna si Bule mendak jalmi anu nuju cicing di gigireun toko baju. Si Bule nyamperkeun, bari naros, "Do you know shop Maliboro?" Si Paijo ngahulang bari ngajawab, "Kuring teu ngajual shop, kuring mah ngasol sapatu." Si Bule ngahulang terus naros deui, "What is your name?" Si Paijo leuwih ngahulang. Si Paijo ngajawab, "Da jualan nu kieu mah teu pake nem." Si Bule leuwih lieur. Akhirna si Bule naroskeun jeung mikir, bari nyarios, "Yuk hiji." Tah, didinya si Paijo langsung ingat lamun si Paijo teh baretona pernah belajar bahasa Inggris. Bari ngajawab, "Yes, I crazy."